urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor. Itu karaosna teh tos 5 dinten dok. Badan teraraos sareng nyeri badan teh. Ai paninggal normal. Hari paninggal mah masih kene normal. Dadanguan. Tah dina kupingan kadang-kadang sok aya nuing gitu tah. Sakapeung tapi Ya. Baham kumaha baham? Baham kamari mah masih kene normal, mun ayeuna terus ngawitan rada pahit. Napas sesek teu? Napas mah biasa, napas mah teu. Napas biasa. Mohon. Ari micen? Ari micen mah biasa we nagok di WC, Dok. Aduh. Ibu teh keluhana naon wae, Bu? Iya dok, tos sabaraha dinten abi teh nyeri dada gitu dok, eungap gitu. Ari napas? Mun saking eungap dok, kadang nyalain sakit gitu dok. Muhun, eta upami eungapna wengi atanapi siang. Ini dok, mohon. Upami tiis pengintennya. Mohon. Mun atuh anu dikhawatirkeun ku dokter teh bila aya tanda-tanda kanker payudara ari panyawat wanita mah ya. Janten kedah di parios anu langkung jelas deui. Cobi urang parios atunya. Urang parios mangga dipali ditu, mangga dibuka acukna, Bu. Hah? Dibuka dok? Mun dibuka acukna kanggo di parios. Kek dok, biasa pami di pareman lampuna. Da kumaha kitu? Abi mah teu biasa muka acuk di nucaan dok. Aduh.